Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng mojang geulis bagian kaopat. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Satu acan dipedar ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu parhanto satiasa tuhu ngalaik ngomen oge ngabagikeun dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep ka anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tariris di dia manyapat rawas karawasna kana badan teh. Sumohon numawi abi mah dina saminggu 2 kali kedah wae niis di dia ceuk neng 4 bari imut serta ngareret ku juru panon ka Mahmud sernada karasana ku 2 hate masing-masing batina geus pindah deui tina perasaan reuwas kana perasaan birahi deui. Kurunyung onah norojol ti dapur serta pokna. Cek hapunten bae sanes bade ngantunkeun cece nanging abdi bade ka jalan heula ka emak mentuan beberes kapan emak oge sakedap deui bade tutup icalana teh mung dugi katabu 10 kirang. Oh rek ka jalan heula na nyajig bae atuh wartoskeun wae ka bibi cece sareng Kang Mahmud gitunya. Mangga ce cuk onah bari turun. Onah mah kitu soteh ngaragangan kaneng 4 jeung Mahmud lantaran bisi kararagokeun rek babada mianu penting atawana nyacapkeun ka tineung atina lamun aya manehna mah. Hidang budak teh nyapat sok kitu mah kaetang baleg wae cacak numutkeun titinggalan engkang mah nembe we kana 11 tahun mah. Ngomong Mahmud bari panonan neuteup kaneng 4 galanyu imut sarta pokna. Tetebih ditaksiran engkang nembe 12 tahun eta teh Kang mung karunyana teh tos teu bogaeun bapa we. Lah teu nanaon da geuning biinot mah tawakal keresaan dagang sanes kanten soal rezeki mah geuning teu oleh-oleh bae mirilik. Sumuhun palih dinyana mah mung sakadar tiasa dianggo neda sadidinten sareng sakadarna ngangge panginten mung nu diemutkeun deui kangge bahan ngajujurkeun onah wae piengkeunana margi seseueurna murang kalih parantos teu gaduh bapa mah sok kirang pisan jujurna dina sakolana teh. Dupi sakedap deui ge panginten biinot teh mulihnya. Sumuhun Kang biasana dugi katabuh 9:30. Lah isin atuh aya biinot mah nya urang pagagaye di dieu cek Mahmud bari mesem nganggo isin sanes kanten dapira oge ngobrol sawios atuh Kang tembal neng 4 bari ngadilak panona serta gelenyu imut meuni kareueut nyadah teh Mahmud ngana nyada nempo bibir nu ucuy matak pi kauruyeun. Engkang mah bati waasna panginten engkena teh Mahmud bari mesem serta neuteup ka neng 4. Neng 4 melong kana banget Mahmud serta pokna. Nah kunaon jadi matak waas ka engkang teh kitu. Sumuhun cobi we galih ku 4 ayeuna engkang tiasa saserangan boh amengan boh ayeuna pisan di dieu di bumi biinot
Nanging 2 minggu deui mah moal tiasa cek Mahmud bari terus netep neng 4 ge masih netep. Nyeh imut pok deui nanya, margi kumaha pangke tiasa nyaurkeun kitu teh Kang? Kapan 4 bade direndengkeun gelepok teh neng 4 nepak tonggong Mahmud bari pokna. Engkang mah kitu nya. Ulah kitu Kang, buat teuing jadi boa moal atuh Kang. Kituna teh neng 4 bari ngadelek sarta diuk nangis ngadeketan ka Mahmud. Seredet nah hate Mahmud nyereset, panah asmara mimitin nanceb kalawan jero nakran. Nah ngangge nyaurkeun boa jadi, kapan parantos aya nu nyangcang sur 4 oge. Sumuhun nembe kapalai sepuh, abi mah yei bararaid teuing. Engkang mah nya kitu geuning ka 4 teh. Ceuk neng 4 bari nyarandekeun sirahna kana pupeuteyan Mahmud dan paleungeunna ditumpangkeun dina pingping Mahmud. Nada ting sereblak hate jeung jajantung motah tarutunggulan birahi beuki kabak dina rasa jerueun dadana masing-masing. Nu laras pat dupi kapalai sepuh teh salaresna kasaha atuh 4 direndengkeunana teh. Lah duka teu pararuguh da ceuk neng 4 bari ngareret heula kana beungeut Mahmud dan paleungeunna ngusap-ngusap pingping Mahmud karasana beuki ting sarablak. Pirahaku 4 duge kanyebatkeun teu uning ngaonaman, kapan penginten ku mama sareng ibu disaurkeun malih tangtos jalmina oge sok aya nganjang. Ceuk Mahmud bari ngareret ka neng 4 sarta hatena ngarasa watir pisan ku ayana neng 4 nu kapaksa kudu dikawinkeun kanu teu satuju jeung hatena, sedengkeun manehna budak ngora nu hak neangan kasukaan pribadi disagigireun anak neangan hiji pisalakieun nu kaitung pijujureun teh. Engke bae Kang, di mana abi parantos kapeped teuing akal sareng tarekah kangge ngahindarkeun hal ieu ka sepuh-sepuh abdi. Engkang ku abi tangtos disuhunkeun tulung manawi engkang kersa nulunganana, da tetep abdi moal daek ditikahkeun ka sasaha saupami teu kusalira engkang. Mahmud ngahulang cek garentes hatena, "Bo, kacida atuh beratna lamun teh mah dipentaan tulung ku 4 soal rek dikawinkeunana kanu sejen ku kolot-kolotna. Kumaha pikeun nulunganana sedang nu wajib jeung hak iwal teh kolot-kolotna. Kajaba mun kahayang 4 dirujukan ku kolot-kolotna atawa panolakan 4 diterima ku kolotna. 4 kumaha tuh engkang teh tiasa nulunganana ka 4 sedang salira 4 teh aya dina tangan Ibu Rama nu wajib sareng nu hak iwal ti ibu sareng Rama. Ayeuna mah kantun 4 nyalira nu kedah tiasa ngolo mamanahan Ibu Rama supados ridho manahna ngabatalkeun perkawis pertikahan 4 ku alasan 4 teu satuju atanapi turuju kana mamanahan. Eta ge parantos sababaraha kali, nanging pun bapa kalihna pun biang tetep maksa kalayan teu kengeng diperangan deui, nanging duka bade diakalan sakali deui menawi ayeuna luntur mamanahanana. Ceuk neng 4 bari terus ngareret heula ka Mahmud tep netep katara beungeutna celeuyeuk tanda hatena kusutur bingung. Mahmud kacida ngarasa watirna ngadange ucapan neng 4 kitu kalawan katarana semu nu kacida layuna. Panon celeuyeuk katara kulitna nu omyang, kulit pipi nu lemes, uratna ngalangkang hejo, bibir nu ipis katarana semu amis. Mahmud batin neureyan ciduh bakat ku uruy sagep-gepeun hayang ngarontok. Neng 4 beuki anteb netep ka Mahmud, berebay cepanana merebay tanda yen hatena nyeri perih tur rasa duriat ka Mahmud nu sakitu pantengna. Sedang harapan kurang inggis buru-buru nincak kana waktuna nu dijangjikeun ku pasudia jeung kolot-kolotna kaburu nepi, sedengkeun tarekah teu katoong pihasileun. Kunaon 4 eta geuning bet nangis. Mahmud bari netep sarta hatena ting sarebrak, rasa watir, cinta jeung heran ku ayana neng 4 sakitu bangun anu nyeri hatena. Nyeri abdi teh Kang, rupina sakedap deui abdi nyorang hiji tanjakan nu rumpil. Sanaos berumah tangga nanging sareng teu aya kabahagiaan, sanes bae nambihan kasenangan nanging kalah nambihan rajat hate abdi. Terkadang abdi tiasa ngajampana bugang
paeh bari pinuh ku kapanasaran tembalna bari cipanonna beki meredel neng 4 nginghak serta nutupan beungeutna ku sapu tangan. Pat buah hate engkang ulah nangis parantos ulah janten emutan kirang sae eta teh Pat mungkin tiasa ngajadikeun panyawat kana saliraku anjeun naon hesena kangge ngajalankeun kapalai sepuh teh karaosna kungkang estuning gampil ceuk Mahmud bari ngusapan tak-tak neng 4 cipanon nu ngecrak kana sampingna gancang ku Mahmud dipangnyusutankeun. Gampil teh gampil kumaha Kang abdi teu ngartos margi karaosna ku abdi mah estu abot nanakaranan lir upami abdi bade nyorang jalan nu pinuh ku cucuk rungga nu hese dibayangkeun kana bakaraosna nincak paling-paling ngalengkah kaditu kadia oge wungkul just nu teu saeutik pika nyerieunana ceuk neng 4 bari nyusutan cipanon bray mukakeun deui beungeutna teup netep ka Mahmud. Mahmud olohok katena ting sariak ting sareblak rasa watir jeung birahi pagalo dina batina pok Mahmud nyarit di barungku dumareda. Mahmud olohok katena ting sariak ting sareblak rasa watir jeung birahi pagalo dina batina pok Mahmud nyarita di barungku dumareda tina juru panona katara cipanonnya lalangkrung. Engkang sumpah kaempat ku kayakinan salira 4 kedah percanten kena naon nu bade disumpahkeun ku engkang demi ngabela salira 4 ku anjeun engkang teh sanggem samentawis waktos ngorbankeun perasaan engkang sorangan duni maksad ku engkang supados salira 4 ulah kengeng tidak hati sepuh-sepuh datang tos upami ditolak kapalaina mah sepuh teh bendu akhirna matak teu sae kanu jadi putrana pi akibateun anak kedah diemutkeun teh engkang sanggam ngabela kalayan ngaharepkeun kajujuran salira 4 cobi kahartos ku 4 engkang sanggam ngabela ka abdi kalayan ku kajujuran abdi kitu deui kapalai sepuh abdi ulah bade ditolak abdi kirang ngartos kumaha pimaksadeunana ceuk neng 4 bari neuteup antab. Oh kieu atuh Pat upami kirang kahartos mah mangga 4 kira ngajalankeun pertikahan antawis 4 sareng nu dipanujuan ku sepuh-sepuh 4 engkang sejangan tos mudah-mudahan 4 kersa kalayan tiasa diharapkeun ku engkang di mana 4 parantos jadi nikah sing emut bae ka engkang nanging poma ulah bade gurung gusuh kedah caina herang laukna beunang bilih bae pedah 4 emut ka engkang saparantosna nikah teh nembe oge kengeng sadinten 2 dinten parantos palai pipirakan deui nu dimaksad ku engkang sanes kitu nanging di mana salira 4 sareng caroge sami-sami parantos teu aya kacintaan deui rumah tanggana nembe panginten pipirakan sasih mana tahun mana bae oge ku engkang disanggap kalayan engkang mah sumpah di payunan 4 moal waka gaduh bojo dugi ka kengeng putusan ti salira 4 Seru 4 saupamina teh mah rumah tangga laki rabi sareng caroge teh rawas gali genah manah teraskeun kalayan engkang wartosan nembe engkang gaduh keyakinan reh 4 moal enggal-enggal tiasa pipirakan atuh engkang nembe bade gaduh bojo kanu sanes kitu pamadagan engkang mah neng 4 ngahulang satakar kabak katara dadana ngarengha panjang panon anteb netep beungeut Mahmud pok nyarita pegat-pegat upami kitu engkang maksa abdi kedah nikah sareng nu teu dipiharap ku batin abdi kamanakeun kabahagiaan hate abdi teh atuh kituna teh neng 4 beri segruk sarta nyuuh dina lahunan Mahmud hartoskeun heula 4 ulah nyangka yen engkang teung teuingeun nanging engkang teh hawatos ka salira 4 ku anjeun leheng-leheng upami tuang rama atanapi ibu teu bendu nu mata ka salira cobi bari bendu teh ngaluarkeun cariosan-cariosan nu aya matakna ka putra aduh eta teh 4 hese dilandonganana upami hiji putra parantos kenging supata ti sepuh bari paosna kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran benten deui sareng saupamina 4 ka engkang teh parantos jadi hartosna 4 ka engkang caroge
eta kantun imbang-imbangan ku salira 4 ku anjeun, abot ka sepuh, abot ka caroge. Dasa upami diunghak duanana ge aya matakna, caroge diunghak dinyarikeun aya akibatna, atuh sepuh diunghak nya kitu keneh. Da ayeuna mah enteng keneh Pat, kantun 4 teh ngagugu ka sepuh heula, raoskeun rumah tanggana sareng eta pamegat nu dipikapalai ku sepuh. Nanging omat kedah nu saleresna berumah tangga ulah aya matakna kana salira, carek diri engkang mah mung bade nyanggap di mana 4 awal akhir pipirakan sareng caroge. Ya Allah, Kang, ayeuna engkang cumarios kitu, memang ku diri abdi kahartos. Nanging engkang piraku kersa di mana abdi parantos jadi randa mah kasebatna, ceuk ning 4 sarta bekinya geruk cerikna. Sumpah Pat, engkang sanes sumpah bobodohan nu sakadar hoyong dianggap wungkul, nanging janji nu moal jalir deui. Ngomong Mahmud bari ngusapan. Upami kitu engkang teh satria, engkang leres-leres hiji pamegat nu wantun korban peraosan. Ku kituna sanes kanten nasihati engkang ku abdi katampi. Mugi engkang kersa sabar. Insyaallah abdi bade numutkeun nasihati engkang heula. Mudah-mudahan dina engkoning pasini janji dina ieu wengi teh sing ngajadi bukti abdi moal bade ngalepaskeun salira sareng nami engkang dina tungkusan kalbu, dicangredkeun salamina dina ati sanubari. Kangge abdi mung salira engkang ku anjeun nu tiasa ngahibur hate abdi, mung salira engkang ku anjeun harepan hate abdi nu sanes teu jadi hiji pangharepan nu kalintang abdi ngaduduana kanu ngusikeun sareng kanu ngobahkeun diri abdi sangkan enggal-enggal leso tina hiji kungkungan anu sakadar ngareksak batin abdi wungkul. Ceuk neng 4 manehna ngarti kana naon nu dimaksud ku buah hatena. Memang manehna ge insap yen nu jadi kolot nyatana indung bapa hese diteuleumannana dilanggar tangtu doraka. Nuhun kalayan engkang ngaraos bingah di sagedengan engkang korban perawasan. Engkang ge piraku kedatahan atana pikiat upami ngupingkeun sok sumawonten ninggal 4 nikah sareng nu sanes. Ku kituna engkang oge gaduh hiji siasat nu sakinten tiasa nyalametkeun diri engkang tina godaan hawa nafsu amarah. Ceuk Mahmud bari ngalimba cipanona nyalalangkrung, leungeunna teh lesot ngusapan tonggong jeung tak-tak neng 4. Naon nu bade dianggo sareng siasat naon kitu? Neng 4 bari tuluy ngareret ka Mahmud terus neuteup deui. Kieu bae Pat, engkang wartosan iraha-irahana bari ditikahkeun teh, di mana engkang saparantos kengeng wartos ti 4. Kantun engkang mah bade mios bae di kota Bandung, niiskeun heula pikir duka ka mana nama saparantos tiis pikiran engkang nembe wangsul deui ka dieu. Oh, upami kitu matang tos abdi anjing pageto bade titip serat ka Biinot. Dari kedah nyanggem kulisan mah teu kiat abdi teh. Engkang mah antos bae sakumaha sanggem dina surat nu bade dipidamel sareng disanggakeun enjing atanapi pageto. Malih mudah-mudahan abdi sakali deui bade mundut ampun ka sepuh. Mugi-mugi sepuh abdi kersa ngarujukan kana kahoyong abdi. Ceuk neng 4, masih keneh aya harepan sanajan ipis gesan minta deui pertimbangan tinu jadi kolot-kolotna. Diantos ku engkang tong enjing atanapi pageto, iraha-iraha oge ku engkang diantos. Insyaallah Kang, abdi mentingkeun. Ceuk neng 4 bari terus neuteup, cipanona masih ngalembereh dina pipina sedang kulit pipi nu hejo carulang katingalina tambah geulis, bibir nu ipis ngadawen eceng sarta embut cuy pikauruyeun katingalina pating arenyot. Mahmud neuteup kalayan seukeutna, hatena dugdeg, jajantungna tutungkulan. Tungtungna duanana antang-antangkeun paneutepna bari ditambah ku geget hate nu mawa birahi. Mahmud kaknya ka leungeun neng 4 bari pokna. Pat, anjakal engkang ngaraos hanjakal ku ayana 4 geus kapayunan ku nu sanes. Engkang batinna langsa bae, nanging teu tiasa kumaha, da batin mah 100% engkang teh tetep miharep ka 4 kalayan pinuh ku kacintaan. Pat, engkang hanjakal. Hanjakal
Cek Mahmud bari sapada harita les sorana ngilas. Dua anak teu aya nu bisa nyarita, tinggal tungkepna hate nu pinuh ku rasa asmara di barung hanjakal. Keur kitu kulutrak bray panto muka. Sing horeng nu daratang tos dagang dua anak ting rarenjag asa kagebahkeun biinot nyerenge seuri serta pokna manigaleh ge. Hapunten we nya Aden, Neng ku bibi teh diantep teh enggal ditepangkeun. Maklum bibi nuju pameng pisan nembe teh. Mangga we Aden, Neng sing rawas-rawas heula calik. Ke urang ngadamel heula leuleueuteun. Sabios bi, da abdi oge moal lami deui wangsul. Tuh parantos 9:30. Ieu tada teuing wae nu dirompok mah ngarep-ngarepna, ceuk Mahmud. Ulah waka enggal-enggal mulih Den, tita tadi teh acan barang tuang-tuang acan. Teu kedah repot-repot bi, nembe pisan abdi teh barang tedah heula di jalan, ceuk Mahmud bari nyerenge. Nuhun atuh Den, parantos dilenggahan mah bibi teh ku Aden. Aden karasa rurumpaheun ka saung butut, sing sering amengan ka dieu ari parantos uninga kieu mah. Malih kapan Neng oge pangamenganana teh di dieu dirompok bibi. Insyaallah bi, manawi parang enjing pageto tiasa ulin di ka dieu, tembal Mahmud bari nyerenge. Nuhun Den, sateu acana oge. Mung ulah kapok we ku bibi disapirakeun. Teu aya emutan kitu bi, kangge abdi mah. Nuhun anggur mah abdi parantos diangken. Ku kituna sanes kirang sono. Da kahijina parantos wengi teuing abdi bade wangsul bi. Mangga atuh Den, hapunten we teu dileuet-leuetkeun acan. Tuh seueur sawur bi. Mangga we Kang ti payun, margi bilih ka uninga ku pun bapa sareng pun biang. Abdi mah semet dieu wae, ceuk Neng empat sanggeus diburuan biinot. Sumuhun ya atuh, pileleyan kangge wengi ieu mah. Mudah-mudahan enjing tiasa petepang deui. Mahmud duana sasalaman heula barang jeung ngelaterna hate rasa kumambang wayahna kudu papisahan. Peuting kaganti ku beurang isuk-isuk langit angkep kahalangan mega hideung nu pasusun-susun di jomantara. Biribis hujan miripis barang jeung nyak celakanana Cipanon nu murubut bijil. Mahmud keur ngusek bae di kamarna nyorangan, kop kana kertas kalawan nyokot pulpen nu ngagoler dina meja. Tetegal kudu paamprok jonghok deui mah. Tibatan jadi cager kalah nambahan ka suat-suat. Sidik empat teh rek kawin, mana manehna nyarek datang ka imahna. Mana manehna nyarek datang ka imahna ge lantaran bisa dicuriga ku pisalakieunana. Kitu deui manehna tangtu moal bisa ngahalangan kahayang kolot-kolotna. Tibatan aing kudu korban parasaan. Da pasti lamun aya di dieu kapaksa aing kudu nyaho ku beja-bejana wae mah. Dina waktuna perkawinan ku kituna mending dikirim surat bae niat mileleyankeun sabab aing mah rek lunta ti kota Bandung kitu cek gerentes hate Mahmud. Kotret nulis dina kertas salambar di barengan ngembang Cipanon atuh nempok kertas jeung tulisan asa ririakan. Mindeng pisan manehna ngahulang leng bari neuteup kana lalangit. Berebay Cipanon ngalembereh kana pipina sedang nulis nama ngadadak eureun heula di sela ngalamun bari bruh bleh bayanganana. Rupa Neng empat ngalangkangan sanggeus rada leler. Kotret deui nulis aksarana oge teu pati alus lantaran dibarengan ku ngadaregdeg. Sakedeung oge geus beres terus diilo deui bisi aya kecap-kecap nu teu matak merenah kanu dikirim surat. Barang geus ngarasa bener kakara ditelepan bus kana amplop nu bersih sarta bodas. Geus kitu mah kakara manehna turun ti imah nuju imah sobatna nyaeta Rukman teh. Maksudna rek ngengken mangnikeunkeun surat ka Neng empat atawa mun teu kabeneran panggih leuwih hade dikabiinotkeun bae di PHP-keun. Imah Rukman teh teu pati jauh ti imah manehna sakedeung ge geus nepi. Punten man. Saha Sedakang Mahmud, ceuk Rukman ti jero sarta kulutrak mukakeun panto hareup. Ae tanginas geuning Kang. Nyaman, pogo akang teh aya perlu penting. Ngahaja isuk-isuk keneh ka dieu, tembal Mahmud bari gek diuk dina kursi. Pentingna tina soal naon Kang? Tanya Rukman bari neuteup ka Mahmud manehna ngarasa kaget dumeh katarana Mahmud carindul siga mentas ceurik.
akang teman lamun Rukman nyaho mah keur meujeuhna dipupuk ka nyeri jeung kapeurik dasar mimilikan akang kudu numbuk di suwe ke teu kahartos ku abdi mah Kang naon margina pang akang nyebatkeun suwe teh nah kengeng kararepet naon atanapi kateraosan tina naon man nyana-nyana 4 geus teh dikawinkeun kanulian mah kaduhung akang kudu ngawawuhan 4 teu sangka puguh ge man sing horeng manehna teh sakedeung deui bakal dikawinkeun kira-kira 10 poe deui waktuna teh manehna terus terang ka akang waktu peuting tadi di imah biinot kitu nu mata ku akang disebutkeun yen akang keur nandangan ka nyeri kapeurik tur ngarasa suwe badan kutan kitu Kang paingan atuh benten tina perosan hate abdi kumaha atuh hari pamaksadan akang saparantos kitu ceuk Rukman bari ngahulang serta kacidamang nyerikeun ka sobatna tayalian maksud akang dina waktu ayeuna mah iwal teh kudu nyingkahan kota Bandung bae sepagodos jeung kahayangna 4 yen cenah manehna rek ngajalankeun heula kahayang kolot-kolotna saupama geus kacumponan tinggal kumaha engke manehna netelakeun ka akang yen cenah sanggup satekah pola usaha supaya laki rabi teu ngalaman panjang manehna nyarita ka akang kieu engkang sing sabar ngantosan awal akhir engkang tiasa ngalaksanakeun malah mah eta ge kabijaksanaan akang sorangan lantaran nurutkeun pamandegan manehna mah satadina iwal ti rek kakaburan ngancek akang ulah bisi ti deha tinu jadi sepuh oh jadi kitu memang eta teh langkung sae pamandagan akang margi upami akang mapalangan kana kapalaina ibu Ramana sami sareng nyilakakeun salirana neng 4 margi sahanteuna aya di dieu mah ku wartos-wartos wae mah kedah akang uninga dina dintenan pernikahanana engkena nambihan kapana salira akang ceuk Rukman bari neuteup nu matak akang ge kitu pamandagan teh ayeuna wayahna akang rek minta tulung ka Rukman pangmikeunkeun surat ka-4 ieu surat tayalian maksudna akang mileleuyankeun ka manehna lantaran lamun akang ngadatangan deui teu kuat ku picerikeun pasti itu ieu bakal ngalaman ngaluarkeun cipanon mending ku surat dina manehna cerik ge moal katempo ku akang kitu deui akang moal pati ngangres teuing ceuk Mahmud bari ngasongkeun suratna ka Rukman ku Rukman gancang ditampanan mangga Kang ku abdi dipentingkeun akar mung abdi wartosan bade angkat ka mana akang teh sareng iraha bade angkatna mun parang akang rek ka Jakarta rek nuturkeun heula lanceuk kitu ge lain lanceuk sabenerna ngan lanceuk sapira pada ngaku dulur bae dina waktu akang keur digawe di Jakarta pernahna di jambatan 5 ka Jakarta iraha kitu pimioseunana tanya Rukman pedah dia teh kungsi disebut-sebut ku Mahmud lamun parang engke sore oge akang indit muru ka Jakarta peting-peting wae ngarah rada tiis saya atuh Kang mangga ieu serat ku abdi disanggakeun ka anjeunna nanging omat akang kedah nyeratan ka abdi di mana parantos aya di Jakarta datang tos abdi leungiteun tuman saserengan boh ka mana oge pek teu aya ayeuna ceuk Rukman nu ngarasa oge ti belat rek ditinggalkeun ku sobatna leuwih teh kitu man akang ge meureun ayeuna tangtu mere adres ka Rukman di mana-manana dicicingeun akang jeung di dieu Rukman nu bakal dipercaya ku akang lamun teh mah 4 geus kawin bejaan akang ka Jakarta kitu deui di mana 4 pipisahan rumah tanggana tong diengkekeun deui buru-buru bejaan akang ceuk Mahmud sareng saha wartosna Kang bade rendenganana teh kuning apa megatna henteu luput pisan man ku akang ditanya sababaraha kali oge pokna teh isin nyanggemkeunana cenah padahal akang ge moal rek moyok sanajan ka jalma nu teu saimbang sok sumawona lamun kanu saimbang atawa saluhureun ti akang dina kaayaanana mah tembal Mahmud kutan teu masihan wartos nanging sawios mending oge kitu
Eta mah aya siasat ning 4W panginten bilih langkung panasna manah akang upami diwartosan jenengan pamegat nama kitu wae meureun man ku akang kaharti lamun nya kitu maksudna da bener lamun teh mah dibejakeun ngaran pisalakieunana leheung lamun ku akang teu dikenal sapopoe kumaha lamun kabeneran dikenal meureun leuwih kana ngajadikeun kapanasanana hate akang ge sadar yen namun beus teh mah katinggaleun berangkatna katinggaleun waktuna kapiheulaan batur da lamun akang nu ti heula nanyaan ka manehna tan wande akang nu bakal jadi jeung manehna ceuk Mahmud bari nyalangkrung cipanona. Oh leres Kang, memang kitu sanaos kumaha cintana upami kapayunan nyimpen carios ka ibu ramana mah nya urang anu lepat bade mamaksa oge. Benar man, sebab itu mah 2/3 geus aya hakna pikeun miboga 4 teh sedang akang masih keneh kosong. Waktosna kabujang sae pamiarsa kumaha cenah ieu lalakon Mahmud teh antos wae nya urang teras we manco cenah sok sanaos nu ngadongengna kieu oge. Aduh sakot parareueuh cenah teh pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.